Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarengan yuk. Tekaraos sakedap deui hidup ulangan akhir semester nya kapungkur mah namina ulangan akhir semester. Ayeuna mah digentos namina teh janten penilaian akhir semester atanapi PAS. Pamit lelepat awal Desember hidup ngawitan PAS. Janten materi-materi bahasa Sunda anu parantos didugikeun sumangga diaos deui. Anu teu acan nyatet sumangga catet heula sakantenan hidup ngapalkeun. Tugas-tugas anu masih karosong sumangga kerjakeun nyalira geulis kasepnya. Teras hidup upama misalna rerencangan anu misalna teu acan ngerjakeun hoyong ningal ku hidup tong ditingalikeun sadayana sareng jawaban-jawabanana nya keun we sina diajar nyarira. Urang diajar nyarira urang oge nya teu kedah ningali ka batur. Kan ku ibu tos dipasihan materina dina video-video jantan upama hidup teu acan ngerjakeun tugas-tugas bahasa Sunda sumangga dibukaan deui video-video ibu ya. Sumangga kerjakeun nyarira-nyarira tong dugi ka ibu nyaratkeun catetan-catetan anu kanyahoan gitu. Kanyahoan hidup silih tironna ya. Silih tiron teh rupi-rupi aya nu niron, aya nu nironkeun eta sami wae lepat kasep geulisnya. Bade hidup laporan ka presiden oge, bade laporan ka saha-saha bae oge, bade ka ustad ka ulama silih tiron mah lepat kasep geulisnya. Silih tiron teh tadi teh bade nironkeun sami lepat ya. Mending ge upama misalna hidup kapaksa teuing kedah niron tong sami teuing atuh ya bentenkeun hidup misalna teh terang maksadna upami dina tugasna mah tong sami pisan damel nyarira atuh ya da teu hese. Upami teu ngartos sumangga taroskeun ka ibu langsung da ku ibu oge moal burung dibales ya pasti dibales wae. Oke. Mangga ayeuna salaresna materi kelas 8 parantos sadayana tos didugikeun. Janten ibu ayeuna masihan materi-materi tambahan hungkul. Teras ayeuna anu baris didugikeun oge nyaeta paribasa anu kantos ku urang dibahasnya. Aya paribasa wawaran luang, aya paribasa pangjurung laku hade, aya oge panyaram lampah salah nya, panyaram lampah salah. Tah nu kumaha paribasa wawaran luang? Janten paribasa wawaran luang mah nyaeta maksudna paribasa anu eusina ngebrehkeun atawa mengungkapkan pengalaman anu lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Alah ibu teu ngartos misalnya teh. Sumangga hidup daripada lepat sok mangga geura googling seueur artikel-artikel anu ngabahas paribasa wawaran luang. Teras upama tos ku hidup di aos ku hidup pilarian 5 paribasa wawaran luang ya. Teras upami hidup tos kenging 5 paribasa eta ku hidup damel kalimahna ya ngartos. Emutnya damel kalimahna masing-masing we tong sararami teuing dugi ka nami-namina ge meuni sararami. Kan nami teh seueur pisan nya. Meuni sararami pisan mah atuh menikah cida teuing gitu ya. Ngadamel kalimah mah menikah cida niron mah tiasa pastina sadayana ya. Oke, salajengna nyaeta paribasa pangjurung laku hade. Nah, pangjurung laku hade mah maksadna nyaeta paribasa anu eusina ngajurungkeun sangkan ngalakukeun pagawean anu hade sarta matak untung ya. Ku hidup sumangga dipilarian naon wae paribasana 5 pilarian tos dipilarian ku hidup damel kalimah-kalimah tina 5 paribasa wawaran paribasa pangjurung laku hade sapertos tadi pokok namanya. Teras anu terakhir nyaeta paribasa panyaram lampah salah. Nah maksud nama paribasa anu eusina nyarek
sangkan teu ngalakukeun pagawean anu matak rugi sarta nyilakakeun boh diri sorangan boh keur batur. Nah, ciri-cirina paribasa panyarem lampah salah mah sok aya kecap ulah atawa entong. Tah gitu nya. Ku hideup pilarian 5 paribasa panyaram lampah salah. Teras ku hideup damel kalimahna. Kumaha ngartos? Ya, kantun milarian hungkul hideup ayeuna tiasa langsung googling teu kedah ngantosan enjing deui dikerjakeunana engke deui ngerjakeunana sok kerjakeun ayeuna. Moal saeep 20 menit, moal saeep setengah jam hideup ngerjakeun materi ayeuna nya nyaeta paribasa. Anu saleresna paribasa mah akan tos dibahas ya. Janten sumangga hideup sing subanget diajar bahasa Sunda. Pamae ditaraskeun sok mangga. Tiasa WhatsApp Ibu di jam kerja tangtos nanya. Oh nya hiji deui tong hilap hideup tulis jenengan hideup kelas hideup sareng sakola hideup dina kolom komentar. Upami aya langsung bade taroskeun tiasa langsung tulis oge dina kolom komentarnya. Oke, kan? Iya. Coba kan masak. Oh, satu lagi. Kamu tuh di mana, Ya sakitu wae anu kapihatur, insyaallah tepang deui minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.